Eta geus aya rahasia Allah, lamun urang boga kabogoh anu geus janji sehidup semati, kemudian kabogoh orang dibawa batur, deleukeun aya hikmahna ge di satukangna. Ulah sok marah, naon hikmahna? Horenganan stres. Tah lain hikmah mamala. Aya hikmah, dokter carita doang. Aduh, sia kunaon ngajang jawing amat. Bogoh dibawa batur, cerehan amat. Nah, kunaon atuh teh disusul? Nislah wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Geus teu daya teu upaya bae lompat ka dinya. Bagus teh geus. Saya mah kumaha Allah bae lang geus takdir Allah. Pasti aya rahasiaan di satu kangenan. Lalaki kos teu boga peler bae. Nah, geus kajeun dah peler mah aya ieu. Ajeun teu ka mamana ku aing sok dicekelan we ge peler. Itu sih ente marah, semalam nggak aturan tilauhil mahfud nah berarti nggak sih. Luhur ya budak ya luhur, luhur ya budak ya luhur. Jadi ledek naon gitu terus baik, sebulan 2 bulan 1 tahun bener. Ya ceng, ceng bangun aja, jangan buka pemajikan, encan. Yuk milu kak itu, kak mana? Kak imah, aduh tak, ayah naon, entah ayo baik kak itu. Dai kaceng tadi dia sagawe-gawe we kaceng. Oh, teu naon do gawe-gawe bebersih juku taman beres. Sebulan 2 bulan 3 bulan aya anak nangiceupana. Mungkin inilah rahasia Allah. Atuh Allah mah nyieun rahasia babari jasa. Ye emang kumaha gitu. Terus kadina main mata adalah panah asmara menembus. Aduh, tanya ku bapana Neng. Neng kumaha mun dikawinkeun ku abah? Kasaha? Aya abah boga pilihan. Saha abah anu embung. Oh eta embung mah maksa abah mah. Aya deui menang sabulan aya deui nu hayang ka Neng nu hayang ngalamar saha anu embung. Geus 3 embung bae. Aya Neng si ieu embung bae hayang ka saha? Masya Allah cak bapana dibawa sia ka dieu ku aing tidak bebersih dibayar ku aing horenganan. Waduh buaya makan tanaman. Tapi beureun geus rahasia Allah geus lah bapak geus ridho bae nu penting bahagia bae atuh ya rumah tangga.